Enak baraya banget aing geus dicocol kana rungkang kana tanuh ieu nu diharapkeun ku netizen mah nu kieu jiga natanya nu dipikir harapkeun ku netizen ketika aku nganterkeun juku teh kalaneuh teh ka kanang domba teh kieu nya anu dipikir harapkeun tuh anjing juku ti tongo aing mangpeng kadinya ieu anu teh diharapkeun ku aing unggal poe unggal nganterkeun juku teh hangeuk aji ka hangeuk beungeut jiga kieu beungeut tah beungeut jiga kieu aing da jigana netizen mah atoh ieu teh atoh aing kikian teh da labu ti koseot kieu teh atoh anjing da nyaho aing oge aing geus ditongong sagala teh geus bebeakan demi konten demi sagala bebelan aing hati-hati embung labuh da geus kajadian geus marareong banget kieu aing geus kudu kumaha sok aing kagok kieukeun ayeuna mah tuh anjing tuh kucing aing geus emosi ieu atuh bisa percaya jalan tuh goblok katongo aji gripu ya bah baraya tapi tetaplah semangat demi menghibur kalian saya marela labu oge lah asalkan terhibur baraya lah sok lah akan terkelajukut kagok sagedeng deui aing mah beungeut rame tong kieu.